Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, semangat orang terkenal mari ke kapangaruhan buat cari osan zaman-zaman menafik kita. Mudah-mudahan seterusnya dina materi anu kadua anu sesi kadua mengpun pamimpeun hanet kene jantan qadarullah antawis lumangsungna sidang lengkap maka hiji Dewan Hisbah Persatuan Islam sareng kagiatan urang ayeuna kacakap Kemis Rense Jumat Sabtu tanggal kini lalu tanah masih di Rembang jarang itu simkuring nawis kita kupu-kupu kata lapin lebih sepuh pemuda kumaha upami ieu tara-tara disasari dan memang itu tadi ya muntun tos lami mah kemutan lagi bentan deui namun tantos henteu dugi ka ngabahas langkung teuing patali sareng keputusan sidang dua masalah dina sidang Dewan Hisbah kamari margi aya waktosna PP Persis sapantos nampi di Dewan Hisbah kangge sosialisasi dan tadi undangan ayeuna masih diolah masih di beberes masih di bebenah separos dina waktosna layak dikonsumsi umat nu balik kadugikeun dina dengan ieu naon nu layak nu payus urang sadaya di musim kuring dirugikeun saja binti nu tadi saja binti kawanan pimpinan pusat kami pimpinan ikhwah iman dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala sakumaha para uninga kami nu terang nya para uninga teh nu terang rehna di Jamiah Persatuan Islam aya dewan nu khusus kami istihad patali sareng hukum syar'i larasan masalah-masalah nu muncul nu aya di umat supados umat gaduh cepengan dupi hukum masalah ieu teh kumaha kami cepengan dupi hukum perkawis ieu teh kumaha kami cepengan kitu oge kami ngajagi persatuan anu tadi pemikiran rasa usaha dugi ka suara kirang langkung dina 3 dinten tiwit Salasa
Kemis. Tilu dinten teh sidangna nyiapkeun mah aya nu di Senin, nu ti Ahad nyiapkeun. Taratos lumangsung sidang Dewan Hizbah, sidang lengkap. Bagi aya sidang terbatas. Lengkap sadayana anggota Dewan Hizbah diulem hadir. Sarta ieu ngarupikeun sidang lengkap Dewan Hizbah nu ngaran ka hiji. Upami dietam tina masa jihad 2022-2027. Sanes nu sadayana teh dietam nu ka hiji dina masa jihad ieu. Kalawan nyenak tempat di pesantren Persis Lembang. Doang kona aya di Ciputri, Bandung Barat. Dina sidang nu dilumangsungkeun tilu dinten 2 wengi ieu. Tema-temana seseueurna henteu sadayana seseueurna tatali sareng manhaj konsep tur muamalah. Nu kahiji nu disidangkeun dan kamari nyaeta Haramain sebagai subjek hukum internasional. Haramain teh Makkah sareng Madinah. Pemakalah Profesor Atik Latiful Hayat. Kumaha supados Makkah Madinah teh dijantenkeun subjek hukum kangge umat Islam sadunya, utamina lelesan ibadah haji. Naon keputusanana insyaallah mungkin diselarakan ke pimpinan pusat. Disebutnya ya aya 135 kaca. Kenging tilu dinten 2 wengi. Janten aya harapan supados aya konferensi internasional tentang haji, eta poin utama. Aya konferensi tapi tingkatnya levelnya internasional, tatali sareng haji. Dia saurna menukikna tema tadi. Haramain sebagai subjek hukum internasional. Lajeng kedua, hukum memperingati nieli hari tertentu. Kan peringatan hari Bapak, peringatan hari Aki. Tidak ada gambar ya namanya ke kapayunan. Sementara itu namanya hari Ibu. Mungkin apa yang biasa namihan. Hukum memperingati hari tertentu, tapi di luar ritual keagamaan.
di luar ritual keagamaan hari tertentu nanti. Sani sepatali sarang ritual keagamaan. Hari itu mapunten hari Natal kan jelas ya ritual keagamaan. Nyepi, Waisak, dia mah di luar ritual keagamaan. Tahap kedua, hasil tina sidang patali sareng masalah ieu aya rekomendasi di Dewan Hizbah supados komisi akidah nu aya di Dewan Hizbah membuat panduan batasan terkait masalah ini. Kata rekomendasi itu kadah didamel ya di luar sidang. Mari upami dipidana salami sidang waktosna moal kapan. Memperingati hari tertentu di luar ritual keagamaan teh rupi-rupi aya nu mengandung unsur ta'abbudi, kesyirikan, pengkultusan, aya nu teu. Upami ngandung unsur nu kitu kantos tekeni sanos di luar ritual keagamaan tapi aya unsur ta'abbudi, kesyirikan, pengkultusan. Aya oge di luar ritual keagamaan teh bisa membawa kepada tasyabuh. Di luar ritual keagamaan ya umum bakal nyana kana tasyabuh. Kata ge hukumna haram tekeni. Nu bakal nyana kana tasyabuh. Yang kedua, hukum memperingati hari tertentu di luar ritual keagamaan. Kalawan menyusun makalah Al-Ustaz Haji Wawan Sofwan. 2 kantun 10 tinggi. Nu katilu batasan tasyabuh dalam muamalah. Tasyabuh dina muamalah, ari tasyabuh dina akidah, dina ibadah, atau segala hukumna tekeni. Ieu mah dalam muamalah. Dupi tasyabuh dina muamalah, watesna sapertos kumaha. Ieu nu dimaksud ku tema nu katilu. Tasyabuh teh naon? Nyarupaan. Namun nu dipihar dina ieu sidang dalam muamalah. Itu makalahna ini seberiji. Seueur deui syarat 35 kaca. Perkawis tasyabuh dalam muamalah engke lakung jentre nama bahasana parantos kene ngarevisi sareng sagala rupi. Kan madarian-dariannya ilmuna dina HP sanes dina sudur. Batasan tasyabuh dalam muamalah. Insya Allah nu lengkapna bakal katampi. Tasyabuh dalam muamalah. Dia mah
sementawis. Nyarupaan kalau sanis mung dina muamalah. Mana ini ya? Oh iya, palingan terakhir. Batasan tasyabuh dengan muamalah baik. Scrolling kabur. Jantan tasyabuh dalam muamalah yang rupi-rupi. Ada yang objeknya sudah menjadi ciri khas agama lain. Tos jantan ciri khas agama lain. Memang sanis akidah, sanis ibadah, namun jantan ciri khas agama tertentu, maksudnya luar Islam. Aya oge objeknya tidak menjadi ciri khas agama lain. Kata kedua, aya utos janten ciri khas agama di luar Islam. Aya teu janten ciri khas agama di luar Islam. Upami nu di tasyabuhanana tos janten ciri khas agama nusanis tangtos haram. Upami henteu dugi ka kitu hukumna teu haram. Teu biasa dipukul rata. Janten ciri khas agama di luar Islam teu. Upami janten ciri khas teu kene. Upami teu janten ciri khas kene. Aya oge objeknya menjadi ciri khas kemaksiatan. Jantan ciri khas kemaksiatan, maka tasyabuh padanya haram. Tasyabuh laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya harus jelas hukumnya haram. Eta salangkung batali sareng batasan tasyabuh dalam muamalah. Nujantan pemakalan dina tema nukat ieu ka Ustaz Teten Romli Komarudi. Salajengna kaopat hukum payment di serat nama. Di amasna namanya payment. Payment dan pay letter sabangsa pasar-pasar online nusuun numahabu daerah kumaha nomorkeun ajaran Quran sadaya Quran Sunnah pemakalan dina leresan ieu ka Ustaz Dr. Latif Awardi. Salangkung batali sareng masalah sebat janten kaidah nu umum ya. Kaidah nu umum ya tiba-tiba kaidah
e-payment sebagai alat pembayaran berbasiskan uang elektronik, dompet virtual, dan alat pembayaran elektronik lainnya selama tidak ada unsur-unsur yang haram seperti riba, goror, maisir, dan doror, hukumnya mubah. Upami teu aya unsur-unsur buka hiji teu aya unsur riba, goror, maisir, doror. Jantan kada dipalung heula aya unsur eta. Upami teu aya mubah. Kemudian yang berbasiskan pinjaman seperti pay later yang menggunakan skema bunga dan denda keterlambatan, pertama termasuk riba nasiah yang hukumnya haram. Kemudian ada yang menggunakan akad-akad syariah. Upami nu digunakeun dina e-payment ieu akad-akad syariah yang berbasiskan murabahah dan ijaroh, hukumnya mubah. Jantan biasa disampaikan sadayana. Nu kahiji aya unsur haram teh. Upami teh aya unsur haram, harusnya teu haram. Upami pinjaman kalawan aya bunga, aya denda, keterlambatan, ieu mah hukumna riba nasiah haram. Ieu anu kaopat. Lengkapna diantosan teh. Kalawan tos dirunut, tos ditartibkeun. Salajengna konsep, batasan, dan kaidah bid'ah. Salarasna bid'ah teh naon? Aya sabaraha rupi. Kumaha kaidah patarisan bid'ah eta? Pemakalah Ustaz Ginanjar Nugraha. Jalanan lima konsep engke bakal dirunut disusun ku tim tatalisan bid'ah ieu. Tikawit definisi lajeng macam-macam. Jantan ieu mah nu dipihara teh konsep, batasan, dan kaidah bid'ah. Kami semengtawis jantan perlu disusun rumusan tentang bid'ah ini. Ieu mah kada tidak rumusan aja. Bagi tema anu disidangkeun sanes hukum ieu sanes kitu ieu. Tapi nu dipiharap teh bid'ah teh definisina naon, pembagian kumaha, kalabat dawabit katalisan bid'ah ieu. Ieu mah kada didamelkeun aja. Insyaallah dina waktu nama tos didamelkeun dugi ka urang sadaya. Pertama kalimat salajengna kriteria hasan li ghairihi dan penerapannya. Hadis dilihat dari saur nama kualitas. Hadis ditinggal kualitasnya, aya hadis makbul, aya hadis mardud. Hadis makbul aya dua tingkat. Nu dua tingkat aya dua. Dan sarena opat. Paling luhur sahih li dzatihi. Nu kadua sahih li ghairihi. Nu katilu hasan
lidatihi muka opat paling caket sareng doi hasan li ghairihi nu tilu mah teu batos enten masalah teu batos enten persoalan ieu muka opatnya ieu nu dijantenkeun tema sidang nu kagenep kriteria hasan li ghairihi dan penerapannya jantan dua nu dipiharap nu jantan materi sidang nu kahiji kriteria nu kadua penerapan kriteria sareng penerapan urang kira heula nu nyusun ngadamel makalah larasan tema ieu guru urang sadaya Ustaz Amin Mukhtar lengkapna wincikna ke orang antosan keputusan sidang mengukuhkan kriteria hasan li ghairi dalam buku Turuqul Istinbat produk sidang Dewan Hizbah tahun 2018 janten terobi sareng aya sidarat dina buku Turuqul Istinbat pantos aya dina Turuqul Istinbat hadis hasan li ghairi teh tos diwahas sidang kamari mengukuhkan deui janten teu ngarobi rekomendasi patali sareng tema ieu komisi metodologi supaya menyusun turunannya dan rinciannya turunan kriteria hasan li ghairi sareng rincianna supados jelas kabeh umat sami materi ini sanes tentang hukum anu sanes ngeunaan hukum hiji masalah tapi larasan kriteria hasan li ghairi dan penerapannya ieu mah patali sareng ilmu hadis lajeng buka 7 kontroversi beramal dengan hadis dhaif. Demi hadis dhaif tiasa diamalkeun teu. Saur sapalih tiasa mutlak. Saur sapalih henteu mutlak. Saur sapalih tiasa tapi syaratna ieu. Ieu teh kontroversi. Demi urang sikap urang kumaha kana hadis dhaif. Eta tema ke-7 ngadamel makalah patali sareng makalah ke tema ieu Al-Ustaz Husain Jenal Mutakin LCMPD non dihasilkeun patali sareng tema nu nembe hadis dhaif pada dasarnya bukan hujjah syariah. Hadis dhaif dapat digunakan sebagai pembatas, penjelas, dan penggunaan redaksi doa dari keterangan yang sahih. Anak penulis-sanisna sami sapertos buku Turuqul Istinbat Dewan Hizbah netepkeun hukumah tetap kedah ku hadis sahih atau nabi hasan. Hadis dhaif biasa diambil teh kangge pembatas, penjelas, dan penggunaan redaksi doa dari keterangan yang sahih nu diamalkeun tetap sahih.
Ieu mah kami pembatas sungkul atanapi penjelas sungkul atanapi redaksi doa. Dari keterangan yang sahih. Tapi tetap hadis ini pada dasarnya bukan hujah syariah. Hujah syariah tetap sakumaha dina buku Turuqul Istinbat, hadis sahih sareng hadis hasan. Eta tema ketujuh, kontroversi beramal dengan hadis sahih. Selanjutnya ke-8, konsep, teori, dan praktik penegakan syariat dalam bernegara. Kawan pembekalan Dr. J.J. Jainuddin MAD. Sami engke lengkap nama disebar kalawan tos hasil di runut di beberes. Jantan konsep teori praktek penerapan syariat Islam nanti akan disusun dulu. Tidak melaksanakan yang bukan wilayahnya, tidak termasuk kafir. Melaksanakan syariat Islam melalui konstitusional. Penegakan syariat Islam wilayah istihadi bukan qat'i. Eta we burat badan tina keputusan rinci mengkewakal disosialisasikan. Eta masalah tapi tema ke-8. Lanjut ke-8, hukum kepemimpinan dan jabatan publik oleh perempuan. Kepemimpinan sareng jabatan publik sami ieu keputusan rinci diantos dina waktosna. Catatan-catatan mengukuhkan keputusan Dewan Hizbah tahun 1998 tentang haramnya wanita jadi presiden. Terus ayat kepemimpinan perempuan di ruang publik hukumnya mubah dengan syarat A. Bukan jabatan imamah uzma. B. Tidak ada laki-laki yang memenuhi syarat dan kemampuan untuk jabatan tersebut. Nyata yang pamagat nu mampu pun pemiayana nyatos. C. Tidak meninggalkan tugas pokoknya sesuai dengan fitrahnya. Fitrah istri naman ya gitu. Bola uji kacun ngantunkeun loyong sang fitrah ieu sami ieu oge wincikanana nuju di susu. Nu janten pemakalah perkawis nu nembe Al-Hafidz Ibnu Qayyim MA. Lanjut ke-10, membatasi masa jabatan kepemimpinan. Membatasi masa jabatan kepemimpinan kumaha kata hukumnya. Masa jabatannya dibatasi. Sabaraha periode tos we kumaha tak dibatasi gitu. Membatasi masa jabatan kepemimpinan hukumnya mubah. Masa jabatan dan cara-cara pembatasan tidak ditemukan dalam Quran dan Sunnah. Gambaran awal patalisan keputusan masalah ini.
Anapun ngadama makalah patali sareng tema ieu nyaeta Ustaz Uus Muhammad Rugian. Nu salajengna ke-11 waris bagi anak dalam kandungan kurang dari 120 hari. Warisan bagi anak tapi anaknya dalam kandungan eta ge kurang dari 120 hari, artinya belum ditiupkan ruh. Ieu masalah nu ka-11. Ke-11 kayaknya siapa ya? Oh, ini di lumpur. Milari nama itu kalau mengalami batasan waris bagi anak dalam kandungan kurang dari 120 hari. So, scrolling tadi sami sareng tadi lengkap nama ke antosan kami sementawis janin di dalam kandungan ibunya adalah ahli waris sebagai nasab. Janin di dalam kandungan ibunya belum diberikan hak warisnya sehingga lahir dalam keadaan hidup. Eta namanya gurat badak tatali sareng masalah muka 11. Pemakalah tema larasan ieu didamelkeun disusun ku Ustaz Agus Ridwan di Lembang. Nu akhir nu pamungkas nu disidangkeun dina dengan kamari nyaeta batasan kaidah ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Naon nu teu kapidamel sadayana maka tong dikantunkeun sadayana. Sadayana teh kapidamel teh maka kapidamel maka tong dikantunkeun sadayana. Nu janten perkawis batasannya teh kumaha kaidah ieu teh. Ieu makalah disusun ku Al-Ustaz Kasim Latif Tibangil. Kami terlepas ieu materi akhir, materi ke-12. Kaidah ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu dapat diterapkan untuk ibadah mahdoh dalam semua bentuk tahfifnya, tapi keringanan-keringanan selama masyakohnya tanfaku anhar taklifatu syariah,
maksudnya tidak melekat pada ibadah. Sami jadi bakal langkung diperjelas, langkung diwinci dina pedaran kapayun. Hiji duika 12 tema-temanya seperti itu. Sidang rengse dina dinten Kemis tahun 1228 setengah 1 siang. Kita tak sapa nih oleh-olehnya saja BT eta oleh-oleh misalis nyata bulu lembang lembang sakedik seueur aya bahan dasar kami urang ke nanti keputusan resmi Dewan Hisbah kepimpinan pusat menjadi sosialisasi yang disebar KPW, PDPD, WKPC. Kata apa itu? Lu biasa didugikan tidak mungkin. Tidak oleh yang segitu. Seperti tadi disabit-sabit memang ada ketika ada kode, ada etik. Karena kami ngadugikan secara gamblang, jadi ada di kewenangan pimpinan Persatuan Islam Sapatos nampi kalawan lintas di Dewan Hisbah Persatuan Islam. Iya mah tadi kasabit-sabit mempeng engal kene lumangsungna upama peryogi Sapatos resmi diayakeun sosialisasi gamblangna kampusnya maka anggota dari ketua langsung saya sekretaris kata nanti anggota nusanis upami hoyong duika sajentre-jentrena nunggu bahan kasarna mungtagos inti nama mual tebih tinwe bilih dasa paling mah karawat ngantos kumaha di foto iman dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala naon penting kangge urang salaku kadar naon coba salaku kadar penting kangge urang naon mensikapi oleh ieu kita naon poinna naon so harusnya orang diperdi hiji waktu sekali pan aya naman jantan konsumen dasar hiji waktu orang diperdi jantan produsen nu nganyawalakeun 12 masalah ieu teh hiji waktu sebenarnya kurang kita naon diperyohikeun supaya siap sanggup nyawalakeun masalah-masalah mungkin naon diperyohikeun pinter-pinter keseueur hiji nu diperyohikeun naon ilmu nya ku ilmu ngeunaan naon sudah namanya masalah serenopin contoh maka hiji Haramain sebagai subjek hukum internasional naon diperyohikeun upami urang nu nyawalakeun masalah eta nu diperyohikeun naon nya ilmu itu bagi wawasan ge bagian tina ilmu hiji hukum memperingati hari tertentu di luar ritual keagamaan supaya orang biasanya walaupun bagian namun diperyohikeun kangge bakalna ilmu misalnya ilmu ngeunaan naon
Nu pokok antos Quran sareng sunnah plus tabiat. Nah, asal usul ritual agama. Kalau uniknya ia asal di mana, ia kawitnya di mana. Mungkin ayat irisan sareng kati batasan tasyabuh dalam muamalah. Tasyabuh penyerupaan. Upami orang menyawalakeun anak jantan anggota dewan Islam nanti orang kami matotoskeun perkawis ieu naon kita bakal seorang penunjangna saminya ilmu. Kalau hukum efemen dan play letter hukum akan terus Quran sareng sunnah. Uninya efemen naon play letter naon diperlukan naon. Wawasan, update informasi, update data, update transaksi no modern no arenal. Konsep batasan dan kaidah bid'ah supaya orang biasa runut ngejenrekeun ka umat naon diperlukan. Turos nya ilmu teh harusnya menjadikan referensi nu seueur ieu mah. Nah kada seueur supaya lengkap batasan bid'ah teh kumaha macam-macam rupi-rupi bid'ah teh naon wae kalau ke dawabit kaidah pada sareng bid'ah ieu mah referensi kada seueur makani sesah referensi ini dina aya lage kada digeser pangaos lage habis. Lajeng kriteria Hasan Ligoiri dan penerapannya supaya biasa ngajelaskeun tata lieu namun diperlukeun. Hadis Hasan Ligoiri teh kieu kriteria teh penerapan teh kieu di persatuan Islam teh namun diperlukeun. Ieu mah langkung non khas mutakhasis karena ilmu hadis ya. Terbiasa diajar ilmu hadis namun salah hukum kada jero. Kontroversi beramal dengan hadis dhaif. Apakah boleh secara mutlak, tidak secara mutlak, atau boleh syarat-syarat namun diperlukan. Sami saran perkawis bid'ahnya nya referensi nu saseueur tercakap di awal sungkul itu kedah dari di tahun di mana teh di Bandungan pola-pola pikir ada lajeng konsep teori dan praktik penegakan syariat dalam bernegara supaya orang biasa ngejelaskan naon diperlukeun. Wawasan ras di mana gaduh wawasan? Ini sumber bacaan, maktabah ya. Perpustakaan tidak memadai, koleksi, referensi tidak. Hukum kepemimpinan dan jabatan publik oleh perempuan. Hukum atau dia selalu pasina pemahaman Quran dan Sunnah. Waris bagi anak dalam kandungan kurang dari 120 hari, ya khususnya kurang dalam ilmu taroid, ilmu waris. Batasan kaidah ma la yudraku kulluhu. Kita ilmu naon ya, spesifik. Tadi sang masalah ieu. Sesebenarnya ieu mah ilmu usul fikih. Kada hatam
kemungkinan agen biasa ngajentrekeun bagi pamital Pak kabar dia usaha asin makalah-makalahnya seueur dina buku usul fikih. Eta penting kami urang teh. Tiasa ngabahas tema-tema tadi teh namun bakal diperlukan penunjang dibutuhkan eta. Bagi para ulama Dewan Hizbah tos manen, tos metik hasil. Nu urang kada kauningan teh melakna nancepkeun bibitna. Anjeunna mampu sareng biasa kitu kumaha perjalanan kumaha proses nu kantos karandapan ku aranjeunna upami ilmu naon bae nu kada di teuleman. Kitu panginten kami sementawis sesasikeun tetepan insyaallah sasipayun. Mudah-mudahan ku ngadangu paparan patali sareng sidang lebih biasa janten pecut saparantos bae kauningan anak kitu nu diperyogikeun teh nu kada diteuleman nu kada mutakhassis spesial naon wae. Mudah-mudahan kepecut kuda ge pecut mah empatna janten tarik jantan pecut atau lebih jantan saur orang suntik anjing resep kok suntik anjing teh lu kawitna sumangat maca buku teh maca kitab teh samingon sekali ge mung 2 kaca samingon 2 kaca tapi terus ngadamu nomena samingon tamat tak eta teh kuncina pentingnya. Dan guru-guru orang ke rajin nawas, rajin maca, sekedik maca, sanes maca sekedik. Maka disangakeun ka para acara. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.